hukumna ngalaksanakeun kurban teh hukumna ngalaksanakeun kurban teh wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban teh hukumna naon cenah? Sunat muakkad. Jadi kurban teh sunat, ngeun sunatna muakkad kacida. Henteu wajib, henteu naon? Henteu nya teu wajib tapi kacida disunatkeunana teh. Ngeun kurban teh hukumna teh sunatna teh sunat kifayah. Seperti halna pardu oge aya pardu ain, aya pardu naon? Aya pardu kifayah. Sami sunat ge aya sunat ain, aya sunat naon? Sunat kifayah. Naon ari pardu ain? Pardu ain mah lamun cek bahasa urang mah kawajiban ti Allah teu bisa diwakilkeun. Eta pardu ain. Teu bisa kieu pardu ain mah sok we wakilan salat isya teh ku anjeun kuring moal. Tak anu teu salat isya mah doraka we kitu. Eta pardu ain. Aya deui pardu naon? Kifayah. Pardu kifayah mah kawajiban ti Allah tapi bisa diwakilan ku batur lamun di eta lemur teh seperti salat mayit ngurus mayit. Sok anjeun atuh nu salat mayit teh kuring moal kagok tak urang anu teu ngiring nyolatan mayit da aya si itu urang teh teu ka naon teu doraka urang teh. Ngeun lamun teu aya anu nyolatan hiji-hiji acan ka mayit teh sadayana doraka kitu tah. Tah eta pardu naon? Kifayah. Hah? Wajib ain sareng wajib mutlak. Duka wajib mutlak mah terang abim. Aya wajib ain sareng pardu ain atanapi pardu kifayah gitu. Tak kitunya. Duka eta mah mutlak mah. Urang teraskeun aya deui sunat ain sinareng sunat kifayah. Naon ari sunat ain? Sunat ti Allah teh. Ai sunat teh lamun dipidamel meunang ganjaran, teu dipidamel teu naon? Teu doraka. Eta sunat. Ngeun aya nu ain sunat oge. Kumaha? Sunat teu bisa diwakilan ku batur gitu. Sunat ain teh. Sapertos naon sunat ain? Sapertos salat sunat qobla isya gitu. Qobla subuh. Sok anjeun anu salat memeh isya qobla isya teh kuring moal tak anu teu naon mah teu salat qobla mah teu meunang ganjaran salat sunat qobla ge. Ta eta hukumna salat sunat qobla isya teh sunat ain. Ta kurban mah sunat naon? Kifayah. Naon sunat kifayah teh? Sunat anu bisa ngawakilan batur. Seperti kieu cenah. Lamun urang kurban urang teh gaduh keluarga anu diwajib dinapakahan istri urang, anak urang. Tah urang teh nganiatan ieu kurban teh keur diri abdi jeung keluarga abdi anu dinapakahan. Maka keluarga anu dinapakahan teh kakurbanan cenah ku urang kitu eta teh. Sabab kurban teh sunat kifayah. Tak kitu. Aya 7 anu kalebet sunat kifayah teh hiji geura. Hiji adan. Adan teh naon? Hukumna sunatnya. Ngeun sunat naon? Sunat kifayah. Upami bade salat sunat adan heula ngeun teu kudu anu rek salat berjamaah kabeh adan, cukup we hiji nu adan mah gitu. Anu sanes nu teu adan kumaha meunang ganjaran adan? Kenging. Sok sanaos ganjaranana teu saageng anu ngalaksanakeun adan.